mah di ditu tuh. Heeh. Sorangan pura-pura gering. Kayak ku aing ngomong ketaan di ditu hiji-hiji. Kumaha cik? Heuh, sok kuat. Bisa. Kieu. Ah. Wis, lihat. Aduh. Soal buruk itu kan erek. Ayo, erek mana? Yo. Tulungan ya. Aduhnya ya geus ribu. Kunaon? Naon eta? Ya, Mang Ade teh ieu gering nyeriun huntu ieu. Geus stadium genep teh ya. Pokona mah kudu ka rumah sakit. Tulungan ieu kumaha ieu? Turungan mah ieu nyeri mah. Ya, urang sungsuman karunya karunya ieu tah. Kajian disungsung. Tuh dah. Kieu Kieu balat urang atuh. Sok sum. Geura kumpulkeun karunya siapa sih ieu. kata ikhlas. Ayo. Ah, sudah stadion di mana ieu? Geus parah ieu kudu ka rumah sakit. Nginjem duit. Geus ayana we heula buru. Karunya ieu. Geus, bikeun. Bae, ieu geus leweh karunya. Sayana. Geus bae. Ngan aya lagi sakit ya. Wayangnya. Kan bae karunya buru. Naruhunnya kasarna ya. Aya keneh mah tambahan. Atuh jorok we deui. Karunya bisa bodut. Naruhunnya atuh ya. Karunya. Antara cagernya. Aduh, Mang Ade euy. Nepi ka kitu nanya. Parah pisan eta gering. Cik euy. Aman geus. Ya, Nah ieu. Jan, jelemana? Heula ieu mah. Weuh, ya. Ieu menang kita barsik. Heula. Ieu cik itung heula teh lah aing ngalieur. Abong sia sekolah ge nepi ka SD udah. Geus penting mah aing kabagian sok heula hitung. Cang dibagi dua heuh. Heeh, kudu rata. Oh, kudu rata. Heuh. Tah, sia hiji. Heeh. Tanya. Heuh, aing ge hiji. Heeh. Tah, sia dua. Heeh. Nya, aing mah kajian teuing hiji ge. Heuh. Tah, ieu si rokona mah heuh. Jeung aing BG, aing teu boga udud. Sia boga udud tah? Teu boga aing ge sarua. Heuh. Ya, dibere batang BG. Aing teu nya. Ka mana? Ke heula ieu rada bingung ka mana? Ih, aing pan erek modal. Diribeuteung. Nya teu lah. Asa aya rada lieuran ieu teh aing teh. Nah hapang aing jadi menang receh hungkul bari udud sabatang. Wah si anjing, geus ieu mah ripuh geus katipeng dewe menang saeutik anjing aing nu capena. Boah edan. Capena euy. kakeur naon mah Dang? Aing keur unjal kaisal tuh, Johanda tuh. Diborong ku aing teh kabeh. Nah Mang Adang ayeuna mah kana kai Mang Adang. Heeh, sal aing mah kana sagala air mah. Atuh mendingnya. Tah, sakalian atuh jeung nu aing jah. Sakalian ieu borongkeun tah. Cih, kebeneran atuh sal euy. Ieu nu manehnya ieu sah? Lobanya euy kaina. Cek lu boga mah. Duh, salah atuh kitu mah beuli we ku aing sakalian ieu kabeh ieu. Aing baturan ieu baturan. Belilah ku aing. Lah, moal Mang Adang aing mah. Moal wani. Geus ku aing, borong we borong. Sabaraha tangkal ieu? Hitung we sok sabaraha? 1 2 3 7 tangkal heuh. 7 tangkal. Sabaraha aja euy. Geus ku aing 2,5. Lah, embung aing 250 rek. Nah, itu kira-kira 7 tangkal 250. Atuh leutik ka ina ge mah. Ku ancang hitung deui ya sal. 1 2 3 4 5 genep ngan 7 tangkal. Geus we ku aing 1 juta sal heuh. 1 juta. Heeh. Embung aing ngabisi nyarekan. Ah, mau apa maneh bager mah nyarekan ieu. Embung ah. Ya bener ieu maneh sal. Bener Mang Adang ieu mah nu Mang Doyok. Sia mah saha pamali ka bapak mamang-mamang. Bapak kitu. Heeh, geus lah Mang aing ka warung. Heuh, sal geus ku aing ye. 1 juta geus ku aing teh heuh. Kadana maneh heuh. Lah, aing ngabisi nyarekan Mang Adang lah. Moal, tah sal, ku aing geus TF-keun tah. Teu lumayan teh jang depo-depo atuh sal. Wah, aing Mang Adang memaksa pisan. Karep teuing aing Mang Adang lah. Ka warung aing mah nya. Wah, ya alhamdulillah ieu pasti cair ieu 2 juta mah batian aing aduh. Tah kieu ya barang bayi ka budak teh mah untung gede pokona mah. Nah, kai ti mana Mang? Hah? Tanggung jawab kai ti mana? Tadi handap tah? Oh iya tadi beli ku Mang Adang. Atuh ieu ku aing dibeli tah tapi kalau bak. Atuh sugan aing kamari nu keluarga urang we teh ieu sen sok lain Mang Adang. Urang teh geus di kamari yo. Atuh. Mending euy menang kai di dieu. Rek ka mana? Aing erek ka warung teh nempo budak si Faisal. Faisal. Heeh. Kapan tadi ka dieu? Oh, ka warung cenah apa jana? Heeh, kan geus ngajual kai ka urang. Ngajual kai di mana sih, Oh, Teh? ini gireuna yo, 7 tangkal. Nah kai saha goblok da imalain kai aing. Kapan tadi cenah Mang Doyok cenah.
Wae tadi boli wae teh 1 juta duitan. Kapan heuh nu Mang Doyok tukang embe ya mah. Nah Mang Doyok tukang embe kumaha? Pan Mang Doyok ieu nu sorangan lin. Aing teh bawa kebon di dieu. Nu Mang Doyok nu digirang ini nu galing-galing tuh anu nyangun embe Garut. Alah, atuh kumaha ieu aing meureun katipu ku si Isalnya. Cih, teh nyawa teuing aing beda urusan. Aing ngomongna tadi si Faisal kumaha kitu. Wani-wani si Faisal ngajual ieu. Jih, kapan si Faisal bener nu Mang Doyok cenah? Cih, pan heuh bener nu Mang Doyok anu ngombe lain Doyok aing. Aduh, aing atuh katipu ku anak Mang Doyok. Gantian atuh tadi aing rugi lah aing mah. Cih, nah kita gantian ke aing segala aing urusan aja sa aing teu nampa duit teu nampa naon. Aing rugi tuh 1 juta. Karep teuing teh yang Kumaha nyawa atuh aing. Nya teh nyaho aing mah da lain urusan jeung aing teh mah. Heuh gua emang adang uruskeun. Ah, aing ke warung. Ah, kumaha ieu teh? Aing nu salah apa si Isal nu salahnya? Ah, bari geus kagok di ku aing di TF. Ah, aing mah. Wajib, kata Jamal lagi sahanya orang mana? Wah, aing susul urang. Oh, eta Jamal orang mana teh geus jalan detik ke motor teh kira-kira. Jamal teh sahanya. Nang. Jamal tadi bisa motor. Polontong pisan eta. Saha eta? Ya, wah, sahan tadi. Aji, Jamal, mari kok dulu. Jangan, aing ditusuk kata Jamal tentang itu. Yang ngadulang layangan. Tapi eueuh nu ngajagaan bensin. Urusan barudak atuh ti taheun. Barudak ti taheun aya ngadulang layangan. Ada di sini rupanya ada bensin eceran ini. Bensin? Bensin Bang, tolong isi keretaku ini. Kereta. Iya. Kereta naon? Iya, di kampung ini namanya kereta. Kalau roda 4 itu motor. Ai kereta mah kendaraan panjang. Wih, tak eta kereta. Oh ya udah, aku ikut bahasa sini. Ya udah ini namanya motor di sini. Ya udah isi noban saja noban. Berapa? Noban. Oban. Aing nanyakeun gengsi. Lama kali sudah isi itu uangnya kan goban. Oh, goban. Oh iya. Jadi isinya tadi berapa? Noban aja. Berarti ini kembaliannya cas rungcot. Cas prungcot berapa? Kalau noban berapa? 20.000. Nah, iya, berarti cas rungcot itu 30.000 kembaliannya. Ya. Gile. Bisa-bisanya dia. Jadi kembalian cas rungcot. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sami-sami. Ada aja nih orang nama uang kok cas prungcot. Sebisanya aja dia. Makasih. Ya. Tunggu layangan. Cah. Oita. Burik! Nanaon dirasa sia burik? Nanaon sia burik? Sorry aing keur udah layangan. Kau urusan di imah eta mah. Sia kunyuk. Nanaon dirasa? Ya, keur di dieu keneh. Hampuraon tadi. Aing kalau kebenang hilang layangan lagi kena. Wah, sia kunyuk nanaon dirasa aing terngurek. Jadi apa barelok? Kusal hampura pisan aing masalah hampura aing mah. Coba aing nyonggol ke jasok. Wah, najis aing mah pira kudu ngajongklok di mana? Sok atuh aing. Moal karunya aing mah. Cing, enggak lunas.